Gesti mana cek? Ta geus di kebon, arina ini rek ka mana? Rek kaharep cek meuli sabun seuseuh, kebeneran panggih jeung ece. Aya naon kitu Neni? Rek ngabejaan, bising ece rek ngiluan lomba nyanyi, ece kan resep nyanyi. Lomba nyanyi di mana ari Neni? Di TV Nasional Jakarta cek. Ece miluan ah. Panitia ti urangna saha Neni? Ojon cek, manehna kan ketua Karang Taruna. Bejakeun atunya ka Ojon, ece miluan kitu. Nya cek, sugan we bisa mawa seungit lembur urang, lamun urang asup kana TV. Ya bener Neni, komo lamun meunah mangnya. Sing percaya we cek karena kemampuan ibu-ibu di lembur urang. Tapi omatnya cek, lamun rek asup kana TV, beungeutna dirawat heula supaya geulis. Pasti atuh Neni, ece engke bakal dangdan. Mun bisa mah cek ngieun halis sing gede jiga hileud bulu. Embong Neni, yo pas geus sare teh halis ece eueuh. Eueuh ka mana cek? Hibar jadi kukupu. Aya naon Jon ngajak panggilan Eti di dieu? Jajan dahareun we heula. Sok main ngobrolna regreg lah. Wareg Jon, Eti karek dahar bieu. Atuh jajan minuman. Sok buruk tong hariwang. Mumpung Ojon anyar gajihan. Regreg atuh aya kitu mah Jon. Jadi Ki Eti, jadi Ojon teh boga kenalan produser TV nasional. Manehna boga program lomba nyanyi. Ya terus Jon, Ojon rek ngadaptarkeun ibu-ibu nu aya di lembur urang. halus atuh aya kitu mah Jon. Kira-kira Eti da itu jadi pelatihna. Hayu pisan Jon, kabeneran Eti oge pernah kursus nyanyi. Wah, emang Ojon teh salah milih jelema ieu. Pesertana kumaha Jon? Oh, urusan peserta mah Ojon geus nitah. Cenah ini Syukur atuh pesertana geus aya loba. pasti loba, Ti. Kan apa sorangan, ibu-ibu di lembur urang mah jago dina sagala bidang. Eti apa teu bidang? Apal atuh Jon? Naon cikan? Eta geuningan Jon anu ngajuru sok ditulungan ku bidang. Gening aya geus balik. Nya Bun, karek datang pisan. Ya atuh, diopi heula cauna. Lumayan cenah ganjel. Oh, nuhun atuh Bun. Bun, biar teh di jalan panggih jeung si Ojon. Cenah mah rek ngajakan Bunda miluan lomba nyanyi. Oh, Bunda ge geus dibejaan kamari ku si Neni. Kumaha aya ngijinan teu? Nya atuh aya mah pasti ngadukung. Ya, jaba tampilna di TV nasional. Komo kitu mah. Engke pas syutingna aya rek milu. Asik, Bunda semangat. Ayah rek milu mah. Lain semangat-semangat. Ayah teh lapar, Bun. Duh, Bunda can masak ya. Meuli baso we nya ya. Tah, Bun, bener. Sing lada terus make bumbu anu hasem. Apa teu naon? Apa atuh ya? Naon, Bun? Cuka. Sarua atuh lamun kitu mah aya oge cuka pisan ka Bunda. Kamananya si Ojon teh? Weh kieu can datang kene. Nya Eti ditelepon ku Ece gitu diangkat-angkat. Nya dagoan we Ce, jiga nama keur di jalan. Tuh, keningan datang. Pura Ojon telat biaya meeting jumlah jeung produser di Jakarta. Oh, pantesan atuh telat Jon. Ya, jelema penting berenya. Kumaha eta proposal geus beres? Beres atuh Jon, baca we ku Ojon. Cukup sakieu mah.
Kari ngan biaya lain-lain itu teh. Hampura Jon can katulis ku Eti. Gampang kayak direvisi. Biaya latihan, konsumsi latihan, honor pelatih, terus akomodasi pemberangkatan ke Jakarta, terus deui geus tinggal minta tangan RT RW jeung wayahna isuk mulai minta sumbangan ka warga. Siap ketua. Jeung Omat. Warga anu boga toko minta sumbangan rada gede. Siap ketua. Iraha latihan. Sore ieu ketua. Wayahna Eti berarti ulah waka bobogohan heula. Mangka ningal ayeuna teh jadwal Eti bobogohan. Leutik keneh mana teh Eti? Bobogohan. Pan mah ka tempo dewasa. Lain ke tempo dewasa, maneh mah. Naon atuh Jon? Tapi Eti mah ngelakukeun adegan dewasa. Siap Ece. Siap. 1 2 3 4. Skateboard, sketsa bodoh. Skateboard, sketsa bodoh. Urang Sunda boga cara, pade punya gaya tertawalah sebelum baut. Alhamdulillah Ece latihan poe ieu lancar. Hampura Eti Ece geus dilatih nyanyi jadi asa teu kaudag sorana. Keun bae Ce ngaranna oge latihan kege bakal leuwih alus. Nu penting mah semangat Ce. Esok atuh ayeuna mah urang istirahat heula bari evaluasi hasil latihan tadi. Nya Ce Mul tadi latihannya can pede nyanyina padahal suara mah alus Ece teh. Nya, oke mar, dipedekeun ah. Nya Ce supaya Ece bisa jadi juara. Eti, kumaha ini tadi? Naon kakuranganana? Tinggal dilepaskeun suarana Ce, ulah ditahan-tahan. Siap. Nuhun Eti. Eti, nah asa beda. Beda kumaha Ce? Perawatan beungeutnya. Nya atuh Ce supaya bodas. Beungeut mah ulah dibodas-bodaskeun Eti era. Aku saha Ce? Era ku beheung, hideung. Duh. Kamana heula si bunda teh nya can datang. Coba udahareun ieu teh. Aduh, lapar kieu. Ya, Eh, hampura. Bieu bunda latihan paduan suara. teu naon, Bun. Ngeun ieu. Duh, aya teh lapar. Iya ya, tapi lagi bunda nyimpang meuli dahar heula jeung aya. Oh, nuhun atuh, Bun. Ya, geuningan lomba paduan suara teh kudu udunan masing-masing peserta 250.000. Terus lamun aya keluarga anu rek milu ka Jakarta mayar oge 250.000. Atuh, engke mayar 500.000 atuh. Soalna ayah rek milu. Ayah mah bunda kama mana teh milu wae. Emangna ayah teu gawe? Ayah libur, Bun. Ya, lamun ayah gawe sapoe sok menang sabaraha? Lamun kerame mah sok menang 200.000, Bun. Lamun keur sepi? Tah, lamun keur sepi mah kadang menang 1 juta, kadang menang motor. Kela. Emangna ayah digawe naon? Maling, Bun. Mumpung ayah can hudak bunda rek olahraga pernapasan jang oke persiapan lomba ah.
2, 3, 4, 5, 6, 7, Naon bun? 8. Gogoleran gitu. Si ayah geus hudang ge. Ieu bunda teh keur olahraga pernapasan jang ke lomba nyanyi. Nya atuh supaya sehat oge bun. Nya tah, ayo ge kudu olahraga. Da katempoku bunda mah aya tara olahraga. Tara olahraga oge. Ayah mah jago lompat. Jago lompat kumaha ari ayah. Keliling dunia oge. Ayah mah ngan hitungan detik. Ih, tong sok ngawadul. Teu percaya sok ya tempoga. Hitungan detik beres. Naon bieu mah ngurilingan bunda? Sabab bunda adalah duniaku. Aduh bunda, bunda. Satu, 2, 3, 4. Skateboard, sketsa bodor. 2, Skateboard, sketsa bodor. 2. Urang Sunda boga cara, elu pade punya gaya. Tertawalah sebelum baut. Yeay. Beres oge latihan terakhirna Ece. Nya hitung-hitung gladi bersih we bieu mah. Mantap Ce, pokoknya ieu mah bakal juara. Mudah-mudahan. Pokoknya isukan tampilkan yang terbaik untuk nama baik kampung urang. Nini, hari isukan ini jam sabaraha? Sesuai rencana jeung ketua WC, isukan indit jam 8 isuk-isuk. Ade ulah poho, seragam kabaya jeung bekel dahareun. Soalna rencanana beres lomba urang erek langsung ulin ka Monas. Ari ayeuna Pak Ketua rek datang moal cenah. Pak Ketua mah keur sibuk nguruskeun ka travel, keur pemberangkatan isukan. Doakeun we, mudah-mudahan isukan lancar. Amin. Ce, nah tadi datangna kaberangan. Dahar bubur heula. Ih, nah dahar bubur bisa kaberangan kitu. Soalna tukang dagang buburna datangna beurang. Kamananya mobil teh? Geus jam 10 can datang wae. Macet gitu di jalan. Kan kamari janjina rek ini jam 8. Kumaha atuh Eti? Neni, mobil travel geus beurang kieu can datang keneh wae. Sabarnya, kesah gedeng deui oge datang. Nya sabar atuh. Atuh ini tah beurang mah moal kaburu syutingna oge. Pokoknya lamun nepi ka teu indit, ci Neni kudu tanggung jawab. Teu bisa kitu atuh, da duitna oge dicekel ku ketua lain ku Neni. Pokoknya awas ulah nyalahkeun Neni. Wayahna Neni kudu tanggung jawab sok mana ketuana. Tadi diteleponan tapi tak aktif. Ibu-ibu. Iya jelema aja. Iya. Iya jelemana. Teh geuning, sok kumaha pertanggungjawaban Ojon? Bayar heula honor pelatih. Jadi kieu bapak-bapak, ibu-ibu teu janten ka Jakartana kumargi hartosna kaange ku Ojon. Korupsi. Ayo ibu-ibu. Yo ibu-ibu. Biji 2 kilo. Oh man lah. Yo, skateboard, sketsa bodor. Daripada ulah menjadi cita paruku, mending surah seri sunat sendiri babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah, mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard, sketsa bodor. Skateboard,
sketsa bodor. Urang sunat boga cara elu pade punya gaya. Ketawalah sebelum bahan skateboard, sketsa bodor.